Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng Bandung dukin kareksena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya Kisunda di mana bae ayeuna. Alhamdulillah ayeuna urang tiasa ditepang damukeun deui sareng acara carita dina judul Jakarana bagian anu ka 50 genepna. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina bagian anu ka 55 na. Pedaran Mang Dedi kasapi wanci jelema mangsana medarkeun kaayaan peuli peuting nyatana di guhana Bah Wadrowi sapara kanca jeung muridna. Anu tadi sore ngurebkeun si Oded si Obed anu parantos rengse dikuburkeun. Kitu lo nya. Kumaha atuh lajengan ada carita namun kadi sila subscribe, like sareng komena lo nya sok lah toel sareng lonceng-loncengna lo nya. Nuhun lo kumarupi perhatosanana mangga urang puseureun perhatian urang kana ieu carita Jakarana nu bagian ka 50 genepna. Bangsa alam harita teh beuki peuting bae. Kocapkeun di hiji guhan pernah di leuweung datar. Masih keneh we ting arukei jalma-jalma teh. Atuh Bah Wadrowi masih keneh nyorangan jiga nu mung kaganggu ku nu sejen. Sabot keur kitu pok si Dodeng harita. Oded. Cek si Dodeng harita ngomong ngaharewos ka si Oded. Samalah barijeng Noel kana cangkeng sagala rupa. Aya naon sate Dodeng sia mah duh. Nate jeung tua toel sagala kawas kakabogoh sia mah. Ai sia goblok. Dengekeun sia goblok ku si lain. Nah hanya peuting ayeuna mah beut asa matak keung-keung teuing yeuh. Nah rasaan dewek wungkul kitu. Bener Den. Sarua si gadewek oge asa keung kieu yeuh. Nah aya naon ieu nya? Duh naon sate Den? Bahwa si Obed datang hari dawaan ka urang. Mantap ngomong kitu sia goblok sia mah. Ya, tapi nya bisa wae oge kitu oge jigana si Obed masih keneh hayangeun hirup. Kitu cek si Oded. Samalah ngomong teh barijeng curang cileung ngarampa pundukna sagala rupa. Sabot kitu pok Bah Wadrowi harita mimiti mukang ngomong barijeng lempang nyamperkeun ka anak buahna. Ngomong ditujukeun ka sakabeh muridna anu harita keur ngariung. Yobre, abi Bah. Oded, Abi. kitu deui ka sararea murid aing. Nu salila ieu geus satiasa tuhu kana naon rupa sakabeh parentah aing. Dina poe ieu urang geus kalengitan batur urang nyatana si Obed. Anu salila ieu geus babarengan jeung urang dina waktu tur mangsa nu geus sakitu lilana.
Rebah Wadrowi eureun heula ngomongna teh. Samalah bari jeung sporopot atuh harita nyot heula padudanana. Teu lila terus brul hasebna disebrulkeun ka luhur. Neruskeun deui hanca omonganana bari jeung dibandungan ku sakabeh murid-muridna. Dah bulan jalan kitu barudak. Jigana ayeuna geus tepi kana wanci ninca kana mangsa lamun heug dewek sorangan anu kudu turun pikeun nyangkalak musuh urang. Anu ngaranna Jakarana Abah. Jakarana. Maksudna pikeun ngayakeun balitungan jeung manehna. Aya paribasa hutang uyah bayar uyah. Hutang pati geus pasti kudu dibayar ku nyawa. Bener teh Jupri? Bener pisan, Bah. Jadi maksud Abah teh kumaha? Arek ngahajaneangan musuh urang teh arek ku. Heuh, bener pisan Jupri, dengekeun aing ngomong ieu. Nya kitu pisan euy. Ukur ngandelkeun si laing mah geuning kalakah ripuh we teu puguh. Eueuh pisan hasilna. Gede keneh nyatu cibatan gawe. Tibatan musuh anu beurang mah atuh. Tibatan musuh anu beunang mah kalakah nyawa batur urang nyatana si Obed. Kalakah eueuh ngalayang umurna. Jeung deui aing panasaran. Panasaran naon, Bah? Panasaran naon? Piraku sia teu ngarti aing panasaran. Hayang ngajajah kana pangabisana. Pangabisana saha? Heup. Ceuk sia jajaka teh asa aduh aing pohoan wae teh. Jakarana. Heuh. Pangabecusna musuh urang nyatana si Jakarana teh. Kira-kira sia satuju atawa henteu? Ceuk Bah Wadrowi. Bari jeung nanya panonna atuh harita ngareret ka sakabeh muridna. Anu harita keur ngariung bari jeung sarengep ngabandungan. Nya barang menang pananya kitu ti guruna sakabeh muridna oge hararese meh bareng atuh ngajawab satuju pajarkeun teh lantaran jeung nyana si Oded jeung baturna teh geus mimiti rada taak lamun kudus adu haripan jeung musuhna nu teu bisa dirubuhkeun ku maranehna. Menang jawaban kitu ti anak buah napok deui Bah Wadrowi harita. Syukur euy. Satuju aing oge. Hayang kitu aing teh. Tah, dumasar kana hal eta ayeuna mah mangsa alam geus puting. Ya sarta sia sakabeh oge geus ngarasa capek. Sok geura reureuh. Ku aing dibere waktu 4 poe pikeun mulihkeun naon rupa kakuatan. Awak sia kabeh. Tah, engke pageto aing jeung sia-sia kabeh urang ngamimitian neangan musuh. Jeung sakalian urang neangan anak dewek si Mayang. Ngarti? Siap. Bah Wadrowi mungkas ka sakabeh omonganana. Malahan magis kaharti ku sararea oge. Maranehna satuju kana rancana guruna anu geus dicieun. Nya atuh ari geus kitu umah si Oded jeung batur-baturna mimiti pating kolesen aya nu terus ngagaloler sarare aya nu hahargungan keneh terus atuh kakarataknya ngandahareun sugan aya lantaran beuteung mah atuh karasa lapar sabab di kamar maranehna mah acan manggih kadahara naon-naon. Mangsa alam beukirilah beuki puting bae harita teh. Kajadian kaributan di lembur Cimanuk anu ngakibatkeun si Obed panggih jeung ajal.
Harita teh gancangna ieu carita teu kocap panjangna alam peuting jeung beurang. Urang kocapkeun geus 5 poe kaliwat we. Sakumaha biasa, wanci isuk-isuk teh Bah Badrowi jeung anak buahna geus saragederangdan. Deuk ninggalkeun guha nu jadi patempatanana anu matuh. Nu maksudna tayalian deuk neangan anu jadi musuhna cenah. Atuh teu matak heran bedog-bedog panjang geus pating solegreng dina cangkengna sewang-sewangan. Kitu deui tambang jeung peso balati kabeh geus sayagi. Budak, yap. Kumaha saing sakabeh? Geus siapin. Menang jawaban kitu mah atuh harita Bah Wadrowi nanya sakabeh anak buahna anu geus sayaga. Bari jeung muterkeun panetipna. Nya barang mun pananya kitu guruna si Obed jeung baturang ngajawab siap. Saur Manuk. Menang jawaban kitu pok atuh Bah Wadrowi. Ayo euy. Ayo. Ari sadaya geus siap bah urang ini. Tapi keheula eureun. Kedeung ieu. Asa aya nu tinggalin ya. Cik Jumri, aduh, panyokoikeun peti tuh di pojok kuha bawa ka dieu. Peti di mana bah? Aisyah di pojok kuha sagoblok. Bah Wadrowi harita mareparentah ka si Jupri sangka nyokot peti nu aya di pojok guha cenah. Nya sanggeus jelas kitu mah leos atuh. Si Jupri teh gura-giru indit telila oge geus datang deui. Bari jeung mawa peti anu ukuran cukup panjang tapi teu pati gede song diasongkeun ka guruna. Nya terus atuh ditampanan malahan mah harita keneh dibuka bari jeung disaksian ku sakabeh murid-muridna. Ayoh, bray eta peti dibuka. Ana breh teh katempo isina teh ku sararea oge. Hiji itu kadurupana teh hideung tapi semu herang. Dina lebah luhurna katempo bentukna teh jiga-jiga hulu maung anu keur calangap. Gap atuh eta iteuk dicokot ku Bah Badrowi kudu leungeunna meuli ati-ati pisan jiga anu mawa barang penting. Cung eta iteuk teh dijungjungkeun bari jeung diadekeun kana tarangna Bah Wadrowi ku sorangan. Ari biwir kunyam-kunyem tapi ku sararea oge teu kadenge. Nya duka teh teuing macana nahaon Bah Badrowi teh da saurang oge eueuh nu nyaho. Sanggeus kitu pok Bah Badrowi harita. Budak, jap. Duh, urang kaluar si dieu. Geus beres ieu teh Bah? Beres. Si Jupri nanya ka guruna maksudna bisi aya nu poho. Sanggeus menang jawaban kitu legedeut bring atuh. Sararea harita teh arindit ninggalkeun eta tempat Bah Badrowi. Lempang dangah pangheulana bari jeung kairing ku anak buahna. Papakean sing sarua hideung sirahna anu botak dibengker ku kulit maung. Ari leungeun katuhun nyeklan iteuk anu jadi gegaman manehna. Sabot ke lempang pok Bah Badrowi. Oden, ya Bah. Lembur naon ngaranna anu kamari katinca ku sia? Jawab. Oh, lembur Cimanuk Bah. Ai lalaki anu ngel anum mateni si Obed saha? Piraku Abah poho deui. Mandak nanya ge aing teh poho sia goblok. Oh, jakarana Bah. Oh. Jadi lembur Cimanuknya asa pernah aing oge ka dinya baheula dah. Nurutkeun si laing anak dewek jeung musuh urang teh baka aya di dinya acawa. Nya duka teh teuing atuh Bah. Da kuring mah teu bisa nangtukeun. Sabot keur kitu calangkeung atuh si Keling harita milu nimrung. Bonten Bah. Aya nyaho saling. Ari cok pamikiran kuring mah Bah mending datangan we heula atuh ka lembur eta. Tah engke urang tanyakeun di ditu. Nya sugan jeung sugan we atuh area keneh di dinya. Alus ling euy katarima tah saran ti sia memang bener Keling. Mending urang datangan heula we ka lembur eta. Nya kitu Bah cek kuring mah. Hayu gancangan ieu geus sabar kuring oge teh sabar kitu maksud ieu. Beung deui atuh harita.
Alitan teh arita lalempang deui mapai-mapai jalan satapak di jero peleuweungan anu rembet ku kakayon. Bekelila lampahan maranehna beuki anggang beuki jauh bae ninggalkeun eta guha. Yur lalempang deuk ngajugjug ka lembur nu katalah Cimanuk cenah. Panjangna mangsa jeung waktu dina ieu carita. Mangsa harita teh dekat catur lilana Bah Badrowi jeung anak buahna geus nepi we ka hiji mumunggang pasir. Kaayaan di dinya harita teh wanci geus sore. Eta we tong deret oge meuni geus nger kadenge. Reang di sarada patembalan jeung baturna. Ari manuk-manuk mangsa kitu teh recet di sarada pating aracog jeung baturna dina dahan-dahan kai jiga nu neangan pangauban. Pasawahan-pasawahan di lebak anu ngampar di behlaneuh kacida pisan mata kuasna. Parena anu keur sedeng beukah daunna pating arulang ting ayo aroya katebak ku angin sore. Tatangkalan jeung tutuwuhan sejen anu rajeg rupana jadi semu koneng umyang lantaran kahibaran ku cahaya layung nu hibar ti belah kulon. Dina kaayaan alam kitu reg Bah Wadrowi teh harita eureun. Reg sakabeh anak buahna oge eureun. Menikeun karajeg narangtung bari jeung ditenan kaendahan alam. Tingali dina memunggang pasir. Euy. Aya naon bah? Naon bah? Aya naon bah? Eureun heula cek aing eureun we. Berak deuleu kalebak deui. Pasawahan mun dialus kitu mata kuasnya euy. Naras pisan bah. Sok kabeh dari heula kedeung di dieu. Bari jeung nuuskeun heula kesang euy. Bah Wadrowi hadita marentah. Kituna teh bari jenggek diuk. Awakna jarandek latang ka jengkol. Ari mata poe mencrong kalandeuh bari jeung ngawaskeun eta patempatan. Nempung guruna anu keur diuk bangun anu tumadina gek atuh sakabeh muridna oge darariuk. Jen atuh harita bari jeung ngageberan dadana. Lantaran haridang jeung Bang Yurin yang dapugu atuh geus leumpang jauh pisan. Hiliwir angin leutik nah liwir nebakana awak. Karasana estuning tiis matak seger jeung matak jagjag. Mata poe ti belah kulon harita ngahibaran kalebak jadi awas. Panon atuh harita Bah Badrowi jeung anak buahna ningali kalebak estuning matak endah katinggalina. Sabot kitu pok Bah Badrowi. Sabaraha jauh deui euy ka lembur. Lembur naon ge? Cimanuk bah. Lembur Cimanuk teh nu masih jauh atawa kumaha ieu? Bah Wadrowi harita nanya ka anak buahna. Bari jeung ari panon mah teu eureun-eureun gawena teh nganurat reret we. Ngadenge kitu pok si Juha harita. Bah. Henteu bah, geus teu jauh ti dieu mah bah, paling oge sajamun deui lamun lumampah teh mah nepi bah. Tah tinggal turun we. Kalandeuh terus mapai pasawahan. Terus? Engke urang bakal manggi sasak alias jamatan leutik. Terus gilek mengko ka belah kenca. Terus? Nah didinya mah terus lempeng we. Engke bakal anjok ka sisi lembur bah. Cek si Juha harita ngajelaskeun ka Bah Wadrowi. Cakakak Bah Wadrowi seuri. Sedangkeun si Juha harita menipa keupis leungeunna nerangkeun lebah-lebahna eta lembur. Samalah leungeunna oge bari jeung tutunjuk meuni cuci di bandungan ku Badrowi bari jeung sisirian. Diselang jeung unggut-unggutan. Kasugri para wargi. Kabeneran euy.
Kebenaran pisan ye. Lamun geus teu jauh mah kebenaran yuk. Urang teruskeun dalampahan ye euy. Leumpang ngarah gancang nepi. Buru. Ya hayu bah. Mumpung masih sore kene di ongkoh sakalian urang neangan warung ada geus lapar atuh kuring teh bah. Geus cukup pikeun neangan eusi beuteng. Ayo. Ini. Cek bah Wadrowi harita ngomandoan. Nya sanggeus kitu mobring deui sarerea indit laleumpang gagancangan. Leumpang teh di jalan satapak anu nurugtug mudun. Sora dampa suku anu jarebrag teh henteu kadenge peting kadebring asa euneur kawantu maranehna mah awakna kabehna oge jarangkung gede. Kaayaan alam dina mangsa harita memang geus reup-reupan. Tong ngeret geus ancal-ancalan anu tadi ngadenger di sada teh. Samalah lamun di pelemburan mah harita teh jigana geus kadenge solat adzan atawa adzan maghrib. Kasugri para wargi banglu salampahan bahwa Wadrowi katut anak buahna. Urang teuneun sakedeung tunda sakedap insyaallah bahwa Wadrowi kasampeun deui dina mangsa nu bakal datang. Ayeuna urang kocapkeun deui nyatana kaayaan di lembur Cimanuk dina mangsa peuting eta pisan. Kasugri para wargi lembur Cimanuk dina peuting eta anu rek dituju kubah Wadrowi sabatur-batur. Urang kocapkeun bapak tua kampung harita jeung Mang Daso keur ngariung we di tepas imah bari jeung ngobrol nungguan waktu datangna salat Isya. Sora jangkrik di pipir imah atuh patua kampung atawa Pak Ici teh geus meujeunna salat Isya. Sabadana siduki jeung baturna eueuh di lembur eta ayeuna mah kaayaan teh geus mimiti rame deui. Dina mangsa pasosore barudak bujang geus loba deui anu ngadon ngulampreng arulin ngumpul di gaduh ronda itung-itung berjeung ngajaga lemur pasana teh. Ngarah teu iseun teuing cenah jeung lamun parang ayana naon teh beun bisa gancang-gancang nganyohokkeun. Sabot keur kitu pok atuh Mang Daso harita. Sane patua Ici. Kuring mah tisaprak aya kajadian kaributan di lemur urang ieu. Iya. Hate teh jadi sok asa ngarasa teu tenang jeung asa loba kahariwang. Patua Ici teh lamun cepeuting sok ngarasa teu tenang jeung asa loba kahariwang jeung kapaur. Lamun peuting sok asa gagebagan wae. Yeh. Ai soal eta mah Jang Daso. Kahariwang sarua bae kuring ge Jang Daso. Komo airas ingat ka komplotan garong teh. Puguh hate teh sok asa jadi sesebelakan rajeun lemur urang teh leupas tina kakawasaan siduki jeung batur-baturna. Ari sugan teh bakal terus aman tapi ari kabuktianna geuning geus aya deui we pikiraneun teh. Teu kaur rek tentrem hirup teh. Aya naon Jang Asman? Ceuk patua bari ngareret ka Jang Asman, pok Jang Asman harita. Cak kuring mah geus lah. Paicinya ya kudu dipikir hariwang teuing. Da geuning geus sababaraha peuting lemur teh aman. Jigana bae marena teh geus moal aya di nu datang ka dieu ka lemur urang. Panti heula geus kalabur keok
dina tarung jeung Kang Jaka teh budak ngora anu jagoan. Kitu cek Jang Asman. Maneh nama atuh seetik oge tara loba pikiran itu jeung ieu. Da pugu budak ngora anu can boga lilingeran. Naon bae nu bakal kajadian. Keun bae cenah kumaha engke bae basana teh. Da can puguh kajadian. Ai maneh dasar pejuh. Nya moga-moga we atunya Jang. Saha ayeuna atuh anu giliran rek ngarona teh Jang Asman? Aya opatan ngarona teh peuting Mamang. Tapi keun lah engke kukuring ngarek si Sodik tah jeung bat sina maturan we bari jeung gapleh ngarah lobaan jadi haneutun. Tiseun teuing di lemur teh. Syukur we atuh. Lah rayeun maturan ngarona bari gapleh ujang mah. Is ari penting mah rame we atuh patua Paici nya dari gapleh mah tuh sore keneh ngarah teh tunuh cekeng maksud teh lamun geus maju ka peuting mah kakara kuring ngider kitu da sigana mah moal aya garong lah sore-sore sarieunun keneh atuh marenana ge. Cek Jang Asman harita sangeunahna we ngomongna teh. Sabot keur ngobrol kitu mung kadenge sora anu ajan di masjid. Jung atuh patua kampung alias Paici Mang Daso jeung Jang Asman narangtung terus curat-curut harita turun keluar leumpang ngabring tiluan rek muru ka masjid. Kabeneran atuh tempatna teu pati jauh di imah. Gancang nama harit carita waktu salat isya geus kaliwat weh. Mang Daso jeung patua kampung alias Paici geus baralik deui ka imahna. Sedengkeun Jang Asman teu balik ka imah terus harita kene oge gilek mengko ka gaduh ronda. Kabeneran sobat mendokna nu katalah Sodik geus aya di dinya. Dan yang selain ngenyang celai di dia euy. Tapi nah si lemah teh ka masjid geus teh. Keur beureum si laing. Ai sari mikir sia. Pedah aing teh geus beureum kumaha maneh. Uing teh kaburu sabab ieu mantuan heula bapa dewek neangan doma anu jalu eueuh kitu doma jalu. Nah, Doma bapa si lain ka mana tuh? Pugu oge tadi itu. Untung geus kapanggih ayeuna mah ti kebon patua kampung alias Paici. Keur tuh batur mana bogana luar lieur aing. Na kamarana tuh rek ngaruna teh gedengan candara ratang ge teh euy man. kan bae lah. Jika nama sakedeung deui ge da sore keneh atuh dik. Karek oge bada Isa urang nungguan we lah nya di dieu ye bari jeung ngobrol. Sabot keur galuntreng ngobrol kitu. Di kajauhan rentang-rentang aya sababaraha jalma anu daratang muruk ka pelebah garduh ronda. Awakna jarangkung badag malahan mah marawa bedog panjang dia cangkengna. Nu tayalian Mbah Wadrowi jeung anak buahna. Nu harita memang geus narepi ka lembur eta. Tekung selila mararehna geus anjog ka hareupeun garduh ronda. Nu kabeneran kaayaan teh caang lebah dinya mah. Yok. Nirewas bapak. Di mana ieu bidian waya warung? Cek si Oded harita teh. Nanya kadua jajaka nu aya di garduh ronda. Barang aya nu nanya mending ngagebog Jang Asman og jeung Sodik. Terus ngareret atuh kana nanya barang brek gebog atuh duana lagi ngagebog. Salah malah beungeutna oge ngadadak pias. Lantaran naon lantaran maranehna ge teu poho deui ka si Oded jeung baturna anu biasa anu waktu teh heula geus nyieun kaonaran kaributan di lembur Cimanuk. Nempok kitu atuh puguh we lain gancang ngajawab kana pananya si Oded kelakah ngagibrig we jiga anu muriang. Ari sia ditanya teh kelakah ngagibrig sia lain ngajawab sia hayang dikieu ku aing teh. Kurang ajar sia cucurut mangka wadah.
cebrot si Oden ngayunkeun pereupna kana beungeut Jang Sodik. Kejerot nangal pisan keleuweuh atuh harita Jang Sodik harita. Meni aprak-aprakan bakat ku nyeri meureunana. Jang Sodik harita keneh ngeuleuweuh bari jeung nungkupan beungeutna ku dua leungeunna. Sarta kadenge minta ampun nitarik. Ari batur-baturna Jang Asman nempo kitu teh atuh manehna kalakah buncelik panonna teh. Sungut calawak jiga anu kabureyan. Sebut kitu kadenge sok haukna si Oden nyentak-nyentak ke Jang Asman. Hei, sia jujurut-burut. Mereka nanya aing ka sia, di mana di dieu nu aya warung? Aing sakabeh hayang nyatu sia golog. Menang pananya kitu si Oden, Jang Asman gancang ngajawab. Ari rasaan mah bener we ngajawabna teh. Tapi anu kaluar sorana kalakah bebelak bekan eta dua pamuda kago teu pararuguh da puguh atuh kaburu soak teh heula manehna teh. Nempo kitu harita si Oden atuh beuki keheul bae karawak kana kerah baju terus saglat ditarik kerahna kieu. Jang Asman harita ampun-ampunan malah kekeluhan ngarasakeun kanyeri akibat panampiling si Oden teh atuh nu leungeunna karadak jeung gede. Terus karasana teh ku Jang Asman mah sabot keur kitu drugdug atuh sada Jang Sodik digusur ku si Jupri terus disuntrung-suntrungkeun kana tihang garduh. Dengekeun sia ku sia lamun sia hayang keneh hirup nu bener sia nyungur kunaon sia duaan teh. Tapi aku ditanya wungkul geus ngagibrig sia. Komo lamun dipodaran ku aing di mana sia di dieu anu aya warung sia benyet. Sok jelaskeun sia. Si Jupri nanya ka Jang Sodik nu harita keur murungkut bari jeung awakna ngagibrig jiga nu muriang panas tiris. Atuh Sodik gancang harita ngajawab bari jeung ngalaper lantaran manehna sieun sok bisi ditampiling jiga baturna. Can para pamirsa, ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah Mang Dedi baris maluruh kana bagian anu ka 57 dina carita anu sarua. Hatur nuhun lo kumang rupi perhatosanana kade heula like, subscribe oge toel loncengna nya. Hatur nuhun lujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.